Wah, mali wa. Meuli naon sia teh? Eta aya naon wa? Urang pokona marek meuli nu eueuh wa di dieu wa. Anu aya ge teu naon lah. Aya naon wae wa? Ngurus tunjung sia teh. Rek meuli naon aya nu kumaha pan ieu loba sia teh naon atuh? Cing puguh ieu barang beuli teh urang ngalieur ka aing teh. Rek meuli naon maneh cing puguh, pedut. Teu jadi wa. Teu jadi wa, pungana da amek-amekan wae ah. Anu eueuh marek balik ke wing ah. Teu jadi. Ngurus tunjung terbalik si kehede teh. Wah edan kolot gejual kemana bieu? Aduh ngaleos. Tebak lagi. Madon kamera. Wah edan. Aing mah kieu di lemot teh duh, enak coba. Ngopi. Eueuh gangguan. Goreng cau pedo ya. Si kuya rek naon ka dieu deh. Dengan masalah deui malah bener ya. Pandot teh ah. Halo. Siwa keur ngopi euy. Asyik. Burung dah. Geus di mana maneh? Rek naon coba ka dieu? Dah aing. Ganggu ah. Heuh gitu lah. Wa. Si Wa keur ngopi Itu bagi-bagi ke orang ya. Asyik. Wa, minta aku ninja Wa. Di mana? Di mana? Udah gede-gede kamar dah. Ngeliat. Wa. Ngopi sadangan wae. Wa, kemarin orang mau ulin ke desa, Wa. Pesan malam, Wa. Aku coba ieu bedah don. Askeuna. Tak coba ieu, Wa. Coba gua goncet temen gua makan ka dieu. Heeh. Hasilnya ya mau, Wa. Heeh. Wah. Mau bisa, Wa. Pokoknya mah, Wa ulin ka itu, Wa. Coba pisan dah ada loba pisan asina. Wa udah menyang ka itu. Anjir. Seep. Asyah. Wah edan. Lupa itu ini. Nah, aingnya. Aman. Tuh si kunyuk. Yeah, boy. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pedo aing dari ya. Jeung dengeun aing keren. Si kunyuk main ngomong bener. Aing ngana wis ka kota. Nah, itu banyak di lemur sih mah. Aing asal rasana sadengeuna itu. Wah, heueuh. Jak. Kunaon jadi dinya burung? Saya ira ka dieu, jangan edek aya di situ. Mah balik aing geus dieu mah euy. Wah, edan. Wah, ketemu lagi. Wah. Euy. Pusing aing mah. Naon teh uring-uring anu aya di kamari teh? Karena tua di dinya euy. Umat aing teh aduh, ampun. Dan juat da beungeut sih teh, geus geura. Pusing ngelin oge aing. Kunaon sih kunaon? Jadi kieu wa aing teh euy nya yeuh. Kan aing teh heueuh kamari teh balanya wa. Aing teh geus meuli wa ukuranna teh anu geus pangleutikna wa aing teh wa meuli deh. Anu SS wa anggar we lotik wa lowor wa deh wa aing pusing nih kaina ya. Aing mah barang beli doi wa. Timimiti aku aing dulu kana apa logor kene wa aing di kaina ge aing teu kapake. Beli naon ari sia tuh? Bener mah teh ke barang beli teh. Nah bisa sih teh. Pan aya ukuranana meureun euy. Manya saya ada di naya nabi kan upang leutik napan ST ukuran budak nah eta menah bisa logor sia beli naon cing pugu. Alieur aing ngomong mungkin sih teh nu leutik sama si logor ada man sawak sih teh badag kitu. Heran aing beli naon cing bener. Dipugu ka aing ge.
Beli sarung. I shake a head. Wak, jadi ayeuna teh urang kudu hati-hati, Wak. Lain naon euy. Organisasi urang teh geus kaasupan ku hiji agen internasional lur. Bahaya, belum segera rupa teh ku si eta mah bisaan asup wae. Agen kumaha, Wak? Agen ieu teh lur, agen berbahaya lur. Aslina aing mah. Penjahat awewe. Kelamin. Bahaya. Kabeas-beas ge diringkit sih teh. Aduh kan kumaha kopi teh. Kopi ge bea ku si eta mah. Matak didinya kudu hati-hati. Lain heureuy, wa ge bea kamari sabada jolang kopi. Anjing bea ka beda. Mata kudu hati-hati, organisasi urang ieu berdiri sejak tahun 70 ya. Bisa rungkan ku si eta mah. Ngerti teu? Gitu. Di kopi ini, Wak. Tinyu. Pokona mah urang ieu kudu hati-hati pisan. Umat aing lain naon si eta mah bisa nyamar lur. Bener, aing lain naon. Diringkit bener. Yeun wa ye. Ku aing bawa heuh. Mantap euy lah, sip. Cai gede di dieu mah euy sip. Je, udah di dinya Tuh, Wak. Mana kopi ya? Lah, alik uwa dibawa kopi teh. Kopi naon? Aing mau dari cai sih teh. Dia mau sawa. Hah? Mah. Biasa ka dia. Juga uangnya kok. Nama orang ieu kudu hati-hati pisan. Mata euy. Tipu ku aing. Apa ieu wae? Dur, mana tuh? Kopi jadi gubuk gua aing kumaha nyipeng mah. Pelo. Shrimp. Mantap.